Aduh, kayak kieu mah bener pasna. Susu jahe sambil ngudut. Goreng basreng, tong hilap guys. Garing mil. Eta teh goreng bahasa di mana, Mas? Nang di si iya. 5.000-an. Masaan. Menit gas pisan dia. Hese nyampe kena ge. Cek nu ompong. Cek nu teu ompong mah nya babari we. Coba lada deh. Ciga kahirupan di dinya lada. Jadinya bisa wae. Kahirupan urang mah amis lada haseum ieu nano-nano. Kahirupan saya mah di bawah santai we. Buka duit alhamdulillah. Da buka duit mah nya jangareun we ya. Buka duit mah lieur. Batur mah iya yang lieur teh kudunan. Urang mah mikirkeun sapopoe ge lieur. Udunan kumaha maksudnya? Batur mah yang lieur teh ku kawa-kawa. Urang mah teu kudu ku kawa-kawa. Cukup hidup tertawa ge geus bahagia. Berarti ai dosa mah mahal ya kudu meuli. Pang babari-barina nyeun dosa. Komo nyeun ka gorengan mah. Bari we aya nu ngaliwat teungeul. Oh, kitu. Teu ka gorengan bari pisan. Penjara tah. Moalila oge. Lamun teu boga duit ngesaan we dicabok batur. Paling cabok ge 5 juta. Oh duitkeun gitu laporkeun gitu. Duitkeun Intina mah urang bisniskeun we gitu. Kitu babari. Tapi itu mun lalaki mah harga diri mah nya we teu lawan. Ulah peperamanan zaman ayeuna mah ulah sok-sokan, hayang duit mah bae we dicabok sakali we. Jadi duit teh. Nya anggar we lalaki mah hatena beda. Mah nya we digaplok cicing. Nya pasti yang ngalawan da lain keresek atuh. Itunya. Kok atuh teh asaan? Embung ada. Nah ieu we susu jahe mantap. Naon bedana susu jeung kopi? Ya tuh geus jelas atuh. Susu mah warna bodas, kopi warna hideu. Lain. Naon? Susu warna bodas, Ya. kopi warna Hideung. hideung. Terus kubuning kopi mah warnana hideung, susu mah kungtungna bodas. Nah, naon maksudnya tengah hati itu tah? Kela tengah hati. Tunggu bodas kumaha tah tengah hati tah? Non bedana susu jeung kopi, ari kopi mah hideung kabeh, ari susu mah tungtungna nu bodas nu hideung. Tapi ayo oge nu tungtungna warna pink ayo. Naon? Si goblok eta mah. Nu hideung mah nya hideung ayo oge nu warna pink. Tapi nu hideung nu bodas oge belum tentu hatena bodas. Nya, Nya gampang atuh kari anjlung kan baik clean jadi hatena teh bersih gitu bodas. goblok. Kalau banyak